beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk neuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakideung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakideung aing neundeun sia di dunia nu 50 nu genep tahu 40 70 100 moal kebal kok dipermasalahkan nu bakal dikubur roh asli sia mah cak Allah asli sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah awak spageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta allazi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah nu nyaho yasalunaka nirruh kulir ruh bin amri rabbi tuh nyaho urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia ya laut haju aya naon kitu naon ngaran cangkas atawa siloar simet ka laut trek sukuna naik ka luhur tah ilmu sia mah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet sakitu mentak urang deuk ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu ilmu sia mah kurang titip ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil kursi sebab eta adalah orang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente geura tobat mah asli geura bakal kabagi mentak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sungut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubul tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wa jinabun nawahi sok geura lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat lempengkeun irung sungut sesuai jeung syariat lempengkeun beteng sesuai jeung syariat dubul kubur suku geura lempengkeun syariat naik warik golbu mulai bagian batin sok kolbu geura itu naon maksudna ndek hayangnya lubil golbi di sekitarna aya latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan di geura eta mun ente hayangnya kana lubil qalbi asli da urang eta asli urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge di asli ke deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man sholla alayya mi'ata marrah saha jelema nu maca sholawat ka kawas 100 kali sholawatna ulah hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu da kanjeng Nabi nu ngomongna ente baca sholawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah
lamun henteu ya roh robah ya roh nabiah bakal ngeuleuteng ngeuleuk mata hate atau ngimpi cara Imam Syafi'i mah ngimpi yang kapagi jeung Allah ari saya eta coba saya tanyakan ngimpi naon ngimpi na nuka kula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo naik kebongnya aju nanjak set aju nanjak nyana teu nyekelan ngaguling bareng ngaguling terus kehandapan kebo katin cek hulu kan teh ngimpi jore jasa teh mah si eta pang jore ngimpi teh mah nyana jojoakan ayo aja pemajikan aya naon enggak waduh mimpi apa waduh nggak bagus dah kita harus gitu mimpi ya Allah Masya Allah sakapun waktu mah dia mimpinya bagus dah sakit cuma ngimpi ini kapal udara bu bagus dah mah maju Masya Allah tengah-tengah diragakeun oh bener lah si eta mah adrek bener kumaha atuh jatuh nonton main bola sih soalnya nginan gerhesna gitu boro-boro babacaan kayak sorangan di hadapan TV ya itu pantes diangkat panglima setan ge tuh nyana mah kabehan bukunya na doang nah iya eta cak kanjeng Nabi baca sholawat di Allah sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi mata kula begitu kapake jeung Habib Lutfi dibere sholawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi wirid ini sakula keur waktu dibere jah sholawat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala teu sembarangan